teh. Dipasantrenkeun teu balik. Disakolahkeun loba tawuran. Kudu ka mana tuh abah titinya budak teh pasantrenkeunana. Kalah pusing kana sirah abahna ge. Iki. Aya naon, Pak? Lain aya naon. Suluh tuh. Ngalamun ieu teh. Suluh dipipir jang ampikeun ka parang skala rosong para orang nyangu. Ieu mah kolot teh ngadoreksakeun wae, sekolot oge. Lain ngadoreksakeun wae maneh yang doraka ti bapa ngalawan wae ka bapa teh. Mana ieu suluhna, Bang? Tuh dipipir. Apa teu kuat ya Allah. Dipipir itu. Kayak itu ka dapur jalan pindahkeun ka luhur ka para. Aduh, aing mah ieu mah kolot teh nganitah wae, ngadoreksakeun wae. Aing teu nyaho, ari kahayan aing teh disumponan nista aing mah ieu mah. Aduh. Cik atuh buka kolot teh kahayang mah sumponan heula kahayang urang. Kahiji hayang kawin, kedua hayang motor eta Justin. Oh no. Ngomong naon maneh, Bang Klara? Dititaku kolot ti ka kukulutus. Apa? Beresan? Pan karek dah atuh Bang. Empang mani kena rokok tuh yang cai tak ka ceunian tadi tong teh tepat haus apa ya? Beres, ieu mah sagala dititah. Saburu, paengkeng eta mah simpen heula dang semenang itu sawara. Ya duitna ya. Rokok ieu rokok garpit. Sabaraha ieu, Bah? Samunangna we kayaknya ka warung. Rokok naon ieu? Rokok garpit. Rokok garpit atawa rokok Samsu? Garpit. Garpit. Garpit we. Super meureun. Garpit. Ah, Cengkeh wae tuh cengkeh tak kayaknya ka cengkeh geuning ngeunah. kumaha cengkeh teh? Kanu hejon ngai nu beureum dinya. Oh, atuh naon, Bah? Kurang darah? Anteu, sok burukan di taku kolot teh ngalilakeun maneh. Nista ieu mah. Oh, gitu ah. Sok buru tong lila nya. Ah. Mana dititaki gituan oge saku kolot teh. Buru kehet lain babalagaan setir titaku kolot teh. Nah, coba. Buru. Coba euy. Badak kong tadi. Bantu. Ulin ka mana ieu teh? Pagawean eueuh, naon eueuh, kolot. Ngan teu oleh nitah di imah. Ah, ulin ah. Ah, aya nu nguseup. Ah, jailan ku aing. Dir, budak keur murah balangkeun ku aing. Gerah, Jang. Ngurak. Nah, ngurak di sisi sawah. Padahal lagi di sisi. Ah, nu di tengah mata, ieu tah. Arek mana nu di tengah meloba? Oh no. Aya awewe. Ah, keureun
ah. Ay, cewek. Naon sih huy hai hai wae. Ay. Jalur kasep Neng. wae. Si Neng menuju des gitu. Biasa kenalan teh, Neng. Maca atuh geus maca Allah, ludi lempang Akbar. deui. Aing asa diledek. Neng. Dari kemana? Kita payun ah, kita halangan kelas. Udah sarangnya? Iya, weh. Neng. Neng. Si Neng. Aduh, ya cara nama aing kudu boga motor ya mah ya. Minta kasih abah gitu, kayak mah bari amak aing. Aduh. Goblok, mentang-mentang aing teu boga motor ya awewe nista. Nu ngajakan make motor langsung we naik gerak ku aing. Kudu minta kasih abah gitu. Ini aing teh mah kasih abah nyarekan si abah ge. Sapodo teuing nu penting aing boga motor. Ku ayeuna mah. Ah. Bah, aing hayang motor bah. Kira aku batur boga motor, aing teu boga motor. Nah, lah sia kakak Rajo langsung ngomong hayang motor. Yuk. Ah, Kasih lupan kuno dari mana barang Ah. motor. geun bae rek kasurupan naon oge rek jurig naon nu penting urang hayang motor bah euy. Mikir maneh teh abah patan sakieu. Si Amu ampun madoakeun ke maneh teh. Cing mikir dan geus dewasa maneh teh geus gede. Aya kahayang teh cing atuh. Usahaan. Da urang oge bah euy geus mikir bah euy. Cuman urang pokona mah poe ayeuna detik ayeuna pokona mah hayang motor urang mah. Iki gimana? Tapi aya kahayang kos meuli tempe we. Ah, geus pokona mah ti ayeuna mah lamun abah teu mere motor ka urang, rek naekan urang mah bah. Geus bah. Geus we urang mah. Astagfirullahaladzim, eta kelakuan si Iki. Teka bayang lamun aya kena si Ambu. Meureun moal kieu kelakuan si Iki teh. Allahu Akbar. Asa jadi ingat ka almarhum si Ambu teh. Alhamdulillah si Ambu mah tos tenang enten di alam kubur. Sing ditambihan Islam nawe ya Allah. Ah, goblok teh nya kolot ngarudatkeun nya aing motor teu boga ieu teh. Nis aing mah nya awewe ngaledek ka aing. Sekolah mau erek. Nanti terus. Erek. Naon maneh sareurit? Tolong kitu deh. Sok lo sareurit. Weng, aing tengeun aja. Keur mancing si Ani disungkrungkeun ku jelema budak burau ngaranna si Iki. Orang mana? Dengar-dengar mas orang Lamping, euy atuh. Anjing mah aya mah teungeulan we. Aing tengeuna sebagai jawara di kampung ieu. Urang ge milu teungeulan Disungkrungkeun kitu anjing ku budak satepak kitu. Kemun aya mah teungeulan. Iya, budak Bahraup nih. Oh, si Baraup apal karunya teh. Wah, budakna polontong eta. Ka bapak bisa kitu. Anjing aing tengeun. Si goblok. Anjing itu jo. Manya ya pemuda ngopi tuh ngerokok tuh benghar tuh. Naon eta nu kitu? Tah, ieu anjing jelemana teh tah. Ieu nu ngaranna Iki teh.
Aleh, yo pemuda nih, tak ngopi teu ngarokok teu. Nah dalen di pom ini atuh beungar teu eta naon eta nu kitu dahareunana. Nista. Aduh, kela. Naon eta? Eta naon eta? Siksa. Ah. Kela. Nah dia maksudnya alah. Nah dia maksudnya kela. Iya rek kagebukan urang. Rek kagebukan kuduaan atuh. Naonan duaan. Kawani hiji-hiji. Kela rokon lain ge lebar ye kela. Maju. Kawani mah. Oh. Naon. Oh, naon. Ya hiji. Iya deh. Sok maju kayak nyobaan jurus Ciparba maju, ya. aya kawani masuk, maju ka dieu. Siap mah bahar. Ayo. Nah, dia teh kawani. Siap bahar. Siap paeh. Awas ya kali-kali dia. Iya tah. Mau ngapain jawara teh siap coba. Aduh. Haram jadah. Aya kawani main rembug aing. Aduh. Abah. Itu gitu si eta si Akiki gelut. Gimana? Itu di kebun. Oke, dia dari caret gitu teh. Di pohon mana? Itu terken orang yuk. Wah, itu Pak si Akiki teh Pak. Batang kasih ngaku ka aing, cek aing oge hirup teh sing ngaku ka kolot. Aduh. Ira ieu kejadian aja ira. Bukan bieu bae. Gelut. Kumaha ieu mawar ieu. Wah. Naon maneh teh iki? Mana bawa motor teh? Goblok, kan motor sia teh. Geus ayo balik. Mata kasih ngaku ka kolot teh. Eta teh akibat dolan tapi bapak, maneh teh kitu teh. Aing bah, hayang pokona aing tong belikin teh motor. Hayu urang ngajual doma naon teh.